rasaan teh keur ngadalang aja. Jadi kakawendang yang dorna euy. Padahal dewek teh keur ngabodor. Aduh, poho keduanya. Dina hati dorna ngabodor teh. Rasaan teh dewek teh keur ngalalakon dorna gugur. Aduh. Ampun. Ngakone Kang ngajage bukan ke Akang bisa ngadalang. Jam. Peklanan mana di dinya tungguan imah. Akang rek ka mana? Rek ka kebon. Rek naon? Melak suung. Kebon saha? Kebon batur. Kebon saha we nu aja. Pas nu boga kebon geus belun. Geus we cicing atuh ayeuna. Teu boga nanaon mah. Hirup teh jadi ulah kan loba kalayang koloyong lah bisi loba tukang kredit ge. Mutuna mah uing we anu katempuhan nagihan ge ka dieu. Nagina mah ka Akang. Akang kan ditagih ke uing nagih Akang nagih. Jadi loba nu nagih gitu won maksudnya. Pan main nama unjak-anjukna beuki teh teh. Aduh. Iya, Kang Cepot mah. Anjuk naon mana teh? Nah, untuk pugu ieu maneh mah nganyukna teh jalabria we. Geus teu balik pisan nah. Aya kaduhung daek pada tebu. Nyaw-nyaw pikieun mah. Kaduhung daek dikawin ku manehna. Andasnya urang rek dikawin Gatot-Gacat tuh dah. Urang ai lutung mah eta mah babaturan. Eta mah geus sobat dari itu artuna. Namun aya Kang Cepot mah di ieu. Hah? Di paehan we. Kai teh daek digawe lah hirup oge jeung naon teh oge. Neraka ane goreng kita salah. Ai salakina anu bener. Damena mah teu ngotak, teu boga pikiran. Bener bae mah. Tanggung jawab. Ente bisa tanggung jawab ke pamajikan nempokeun batur mah. Aduh bahagia ngimankeun kanu jadi pamajikan. Komorek lebaran kieu batur mah. Brai batur mah dipangbelikeun bajuna anu beureum. Oke, brai deui anu koneng. Apan urang mah hideung deui, dah hideung deui. Aduh alah ieu. Aduh alah ieu. Dah gimana bahagia boga sakil Kang Cepot. Masih sabar we. Yang geus beak sabar mah geus kumaha won da. Urang teh mantap kasar wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang. Beunang ka bodoh atuh beunang gitu. Oh nya tadina da urang ada isotek urang di pelet teh badis kumanehna. Iya di menyanan beungeut urang dipulukan menyan mah salah. Hah? Oh, wah oh nya bulan puasa mah pamali ulah ngomongkeun batu. Teu ingat urang. Mendingan ge tetembangan kumaha nya. Sorana mah halus, ilmu jadi sinten. Anu bener. Wah, payu. Payu kana naon atuh? Payu itu. Kos kieu oge aduh bekas. Bekas burung. Pokoknya ai sora patna gelik-gelik ieu mah meureun jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut. Urut nu gelo. Apa sora urang halus. Yo ai nembang kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu. Lagu India nya. Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa. Bisa lagu India. Oh, nya meureun lagu ieu teh Cina teh. Oh. Bisa urang lagu Cina. Lagu Sioko teh. Anu uang asing-asing yang maling hayam. Uang isuk-isuk maling suuk. Benar. Uang. Aing teh nyawa deui ngan sawang wah. Siang-siang maling hayam. India kumaha? Tanggal teu boga uang. India mah beda deui. Lagu India. Iya. Surah Sri Devi dah. Anu ieu teh India mah anu tunnehi cenah kitu. Maharad. Benar. Nehi maharad. Naon artina itu teh? Teu nyaho aya oge.
Maredek. Nanti India teh geuning ngadah nu sakit. Meredek kaputan calon. Mereja deui. Naon teh? Ngalara. Barudak geuning palinteran barudak aya. Jadi ingat kacarana Kang Cepot meredek wae teh di kamuka. Nyauyuhan atuh borodaa urang kabeli pakaian sum kieu pecekli. Biasa oge hararese. Datang di mana tuh usaha tuh? Heeh, ai teu usaha teh kieu lah. Nah, sakapung hayang gantung diri.